mansoma saha jelema anu puasa yaumat tarwiyah dina poe tarwiyah ieu mah yutomala yu'lamu minal ajri bakal dibere ganjaran teu kudu nyaho ku gede-gedena ku gede-gedena ganjaran. Oh nu nyaho teh mah kagedeanan nu penting mah maneh mah geus puasa bae geus surga bae geus teu kudu dibere nyaho gedena ganjaran. Masyaallah. Geus urang mulai nu bisa di tanggal kamari tanggal 1 terus anu geus tinggalin kakarak nyaho ku hari atuh isuk mulaina tah terus datang ka tanggal 9 8 ngaranna tarwiyah 9 ngaranna Arafah. Soma yauma Arafah saja manu puasa di poean Arafah kana kafaratan eta puasa ngajadikeun kafarat di sanatil madiyah sanah taun nu enggeus jeung taun nu bakal. Jadi 2 tahun nu enggeus jeung nu encan ieu dikakafaratan ku puasa sapoe doang. Masyaallah. Tamalah mun datang kata puasa tama pohara jasa Kangjeng Nabi geus meromosikeun sakitu luar biasana cak Kangjeng Nabi saha jelema nu puasa poe Arafah eta sataun nu geus kaliwat sataun nu bakal diampura kabeh dosa-dosa laletikna kadenge ku cilik urang teu puasa tolol bolon tama jelema masyaallah. Jadi berarti lamun arpahna mun lebaranna poe Minggu arpahna poe naon Sabtu geus Jumat Sabtu tarwiyah arpah teu geus ulah ka mamana di jero kamar geus boga nama puasaan mata urang ceuli urang kabeh peureum geus pokona daripada bentar dulu TV dulu pemandangan anu lain ka Gusti Allah na eta bandingan di jero kamar hees. Aya lebaranana ajengan Kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare mun aya nonton bola bae ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah dumadeheus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar sampai selesai eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub hatena moal paeh hate teh mal paeh lamun hate teu paeh teh hirup masyaallah lamun hirup boro-boro hate nu dihandap hirup mantep tapi lamun geus paeh nu handap boro-boro hate eta na bae atuh pamajikan bungeun uyang aing cenah cek pamajikan kunaon teh hirup-hirup komo lamun hate manu hirup masyaallah mun hate hirup teh boga harta disodakohkeun harta hirup ngaranna boga ilmu disodakohkeun harta hirup ngaranna ka pamajikan bageur hatena hirup ka anak bageur hate hirup ka burid bageur ka tetangga bageur nah hate hirup ngaranna karangda bageur hirup berarti tak kitu eta hiji. Kemudian atuh ayeuna mah beurangna di samping lebaran na ieu urang ngalaksanakeun kurban geus cenah kiai kurban mah terus bae boga mah ayo bae 2 3 4 5 masalah lamun urang ngalaksanakeun kurban man qarraba kurbanan saha jelema anu nyieun dumadeheus ka Gusti Allah ku cara mencit kurban bi awali kotrotin begitu dipencit awal tetesan kotorat fil ardi netes ka bumi eta geus dihampura dosa eta jelema ku Gusti Allah
gufirat dzunubuhu lain dosanya na bae wa iyaluhu keluargana ge dihampura pamajikanana anakna ahli-ahlina bahkan indung bapana ge dihampura deui bae ya Allah ya Rabbi begitu netes set geus dihampura dosana dosa pamajikan dosa anak dosa indung bapana Masya Allah ku gede-gedena ganjaran korban mandek hayu nu boga ulah diengke-engke lantaran umur mah teu nyaho umur teu nyaho buah dikorbanan buah henteu engke ku anak urang mumpung kuari bae keur boga cenah kiai naon eta korban teh sapi sabaraha urangan sapi 7 kumaha kiai lamun sapi hiji ku sorangan bae eueuh masalah masalah ieu sapi ku sorangan bae cenah kiai abdi di ditu naon buagah kula ieu naik sorangan bae eueuh masalah boro-boro sapi hiji 5 dek nu ku sorangan bae eueuh masalah ngan lamun hayang dipilukeun datang ka 7 kitu maksudna besi we tujuaneun teu meunang ku sorangan lain teu meunang ku sorangan pan urang lamun embe ge 7 ieu nu sa nu kula ieu nu sa nu kula ieu nu kula kabeh wih, mamang sekaligus tujuh. Wah, masalah. Besi dijadikan masalah di lembur, masalah. Tilok kaya, om nggak masalah kan kos itu. Iki sapi sorangan, jadi kulama. Hiji, masalah. Ah, ndek ketujuhan we mangga. Mbek hiji sorangan mbek mah. Tapi mumpung orang aya kesempatan umur dibere keneh ku Gusti Allah harta boga ulah diengke-engke geus langsung korban bikeun tah orang lembur ka fakir miskin yo maneh supaya ngarasaan geus urang ulah nyileuk-nyileuk deui bigan nu hebat bata bigan atawa aya penampungan di dinya sok dibagi-bagi engke ku masyarakat ku panitia tah geus ngaran bae tulis kerentena ge sebereu masalah ngan eta mah keur carita Abdul na cek pikih Allah mah geus apaleun padahal ngan cek pikih eta kos kitu nah itulah ari ieu sapopoe wiridana naon nu paling istimewa sapopoe nu paling istimewa wiridan di bulan haji mah la ilaha illallah Lallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in eta nu paling hebat bisa teh mah kabehan guys Kangjeng Nabi Musa usul ka Gusti Allah ya Gusti Allah naon nu pang bagus-bagusna wiridan cek Gusti Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ye tah mah wiridan biasa cek Kangjeng Nabi Musa boro-boro urang Kangjeng Nabi Musa ge ngomong gitu ka Gusti teu wiridan biasa wiridan biasa cek Gusti Allah ngan lamun dibaca di bulan haji beda jeung dibaca di bulan-bulan sajen langit bumi jeung eusina timbang tek kuari timbang jeung la ilaha illallah nu dibaca hiji di bulan haji bakal beratan eta di bulan haji mah kos kitu tah dibacana di bulan haji hiji bae geus hiji timbang nu hiji dikatuhu dunya eusina di belah kenca bakal beratan eta masyaallah matak cek kula mau loba-loba besi ngambai hiji bae itu maksudnya mah lain gitu kayak gitu dari hartina cacak-cacak hiji geus pohara eta teh ngabibita abeh urang teh semangat gede jasa ganjarana maca nu loba lain cara nu tadi sia ada yo sia tambah tadi masalah nu tadi mah ulah loba-loba sia kudu engke ngambai nu ieu ka dieu tama kos jelema nyaritakeun salat di Mekah teh salat di Mekah mah tepan 100.000 tuh luar biasa sarangkat 100.000 geus urang asal balik teh Mekah geus teu kudu
loba jasa ke loba ting salat deui belon lain gitu atuh ngabibita kana ganjaranana supaya orang semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus kulantaran minggu hareup lebaran berarti ngaji libur urang babarengan lebaran kabeh. Minggu selanjutna ngaji deui minggu ka selanjutnya ngaji deui jadi perean ieu mah geus ngaji perenangan lebaran eta doang minggu berikutnya ngaji deui terus ngaji bae salila orang panjang umur ngaji berarti eueuh pere eta jadi kiai kumaha eta ka Mekah ulah nyanyakeun ka Mekah ulah nanyakeun ka Mekah tanyakeun bae engke kanu geus ka Mekah kapanggih henteu jeung Ki Uci gitu sakitu bae geus mah tanya engke cek nya kapanggih oh berarti ka ditu cek nya henteu atuh henteu iya sama kumaha nyana bae engke jawabanana balik ti marka tanya abang isian teh jeung Ki Uci di ditu Ki Uci mana Ki Uci Cilong jente ya teh mang teh jinganan gitu mencaknya kapanggih nyawanya nyawa okos berarti aya nu pernah ka Mekah kapanggih jeung kula di ditu teh sil kejai kapanggih ku kertoa bener cenah kiai cara ku kula di kieu-kieu aju nembal henteu atuh okos doang tah mah aya baik jadi sekali deui eueuh libur nangan minggu isuk doang insyaallah minggu selanjutnya ngaji ulah nanyakeun ka Mekah bisa kitu bae pokona mah geus kelek ge jadi emang nu sabenerna ka Mekah apa henteu sih jadi jumlah jamaah anu aya babarengan jeung kula 170 nu sejen aya 400 babaturan teh ipates saja aya keneh subah eta teh geus diasupkeun ka meja kedutaan tapi Menteri Agama nelpon ulah ditandatangani berarti menteri bae geus teu meunang nandatangan pisa hiji nu plus kedua nu susulan geus bae ditangguhkeun ke 1 ke Senin ke Selasa ke Rebo itulah harapan asana cek ulan nu kos kieu mah biasana ieu teu jadi cek hate ngan mere support mah terus bae kadua kanu memperjuangkeun mantap cek ulah ngaji bae urang sebab kuduna berangkat ku ari ieu minggu teh geus di bejaan berangkatna jam 10 keur itu teh atuh minggu itu berangkatna kudu jam 10 tapi sekolah kulaman ngaji bae kuari kudu nama berangkat nate jam 10 kuari tapi sekolah kulaman ngaji bae salah pisan tapi aya nu ngabantu lantaran kula mah abah boga besan nusok di urusan haji bebejalah kanyana telepon gitu-gitu kageteun oh kiai mau berangkat iya pakai PT apa bejakeun PT Uswah berapa banyak sekian ujiannya di bejaan belum ada apa-apa belum ada kabar belum yang lainnya ada kabar mah kabar apa bisa berangkat ditelepon Haji Yasin ditelepon Pak Jazin bisa nih berangkat asal nambah 40 juta
cak aja asin tangkorak sia meureun unggal jamaah jadi kudu nararambah cak kula ge ulah maningan teu berangkat daripada nyogok geus bae sakitu bae tah daripada sogok-sogok mendingan teu berangkat. Tapi jangan ngomong ngekulatan udah ngebantu. Kalau buat Pak Kiai mah bisa. Berapa banyak? 10 dibantu. Pokoknya kalau 10 berangkat. Di atas kertas namanya nama. Kalau Pak Kiai mau berangkat 10 sampai 10 diusahakan. Tanggung jawab saya. Jadi bisa jasa kula mah 10 mata. Ngan lamun kula berangkat nu sejen teu mana teuing meureun pan kiai teu bisa nulungan aing tah ai manasik bareng ai dahar bareng giliran berangkatnya na doang mana teuing tambah sedihna maning teu berangkat kabeh ceuk kula gitulah dongengna ieu kula mah bisa jasa jadi lantaran aya nu geus ngabantu besan geus asal kasih tahu aja PT apa bejakeun ku kala udah tanggung jawab berangkat cuman bisa nanya 10 emang geus sababaraha kali ka kula ngomong kalau ada kesulitan 10 mah bisa dibantu bener jadi 10 mah tah dibantu bisa jasa ngan eta teh tadi maknya ai kula bareng berangkat 10-an ai nu sejen henteu nya nandelekeun kapal we kieu guys diputus bego kula tidak usah berangkat semua gitulah dongengna ngan kulantaran geus niat ka Mekahna atuh tetep kula mah meunang ganjaran haji sarua masalah jadi berarti geus boga ganjaranna mun haji berlantaran tah mah setor geus naon geus ngan teu diberangkatkeun ku pemerintah tinggal hitung-hitungan we ke di akhirat nu mantak aing teh diberangkatkeun ku sia menteri kunaon sakitu doang ya aing mah geus pol jasa niatna kabehan geus pol cak menteri karena henteu dibere 10 20 juta serahkeun zabaniyah ya tah beresan tah menteri aing guys tanggung jawab guys sama dek kamanakeun ya dek dikasumurkeun lah sumur di jahanam aya emang aya geus disadiakeun tah mah anu mun dibabetkeun ka dinya 1000 tahun teu datang-datang ka handap boro-boro naik kalur ka handap ge can datang 1000 tahun angel amat tah mah eta lah nu bakal nembang sakredit sogok menyogok dari balangkeun ka sumur eta mun dibalangkeun ka dinya 1000 tahun ge can datang apeng-apengan 1000 tahun teh can datang ieu boro-boro naik ka handap ge can datang kakalayangan bisa sasalaman di jero sia ge sarua nya aduh sia naon ya aing ge disogok ieu ge aing mah ieu ngridit hayo kita rame-rame geus na'udzubillah min dzalik wa min dzalik gitulah kisahna terjadi kesimpulan nanti ayat itu bisa orang ngejar alam ruhani dengan cara ngalaksanakeun to'amu ilmu-ilmu syariat menghindar ngajauhan tina alam jasmani lamun urang geus ngadauhan tina alam jasmani yakni alam mahsus ngajauhan teh lainna naon kanikmatan-kanikmatanana pake ku urang selama bisa dipake jang menempuh alam ruhani kudu dahar saeutik mah kudu nginum saeutik mah mangga kudu sare saeutik mah teh gae dan lain sebagainya jang menempuh alam ruhani carana to'amuhu dahar ku urang hartina laksanakeun ieu ilmu-ilmuna geus beres urang ngalaksanakeun ilmu-ilmuna syariatna torekatna nah kuari urang bakal aya dina alam ruhani iyalah sok disebut sayyidul bahar lamun geus aya di alam ruhani urang teh bakal pindah alamna pindah alam aya sa di mana cicing sanajan di imah
sanajan di masjid, sanajan di majlis, sanajan di jalan, sanajan di mana nyana teh geus beda alamna, asa misah jeung alam nu eta. Geus engke sanajan neuleuh ping-ping, neuleuh susu, teu pengaruh. Teu pengaruh tah mah geus aya di alam eta mah. Paling ge nyana molotot. Ieu naon nya eta nya? Eta kos kitu. Aya lain aya deui. Saha teh nu geus datang ka Saidul Bahri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh. Abul Hasan As-Sadzili, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Ghazali belah dieuna nu diurang tah Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Yusuf, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Nawawi Tanara aya di alam-alam nu eta. Loba-loba deui nu sejenna ge. Bahkan kuari ge aya, kan urang mah teu nyaho bae. Teu nyaho bae urang. Aya. Nu mantap atuh hayang nyaho kadija mah dideuleu bae ku urang jak keur balap teh bakal kanyahoan ku urang mana nu ti heula mana nu panderi, mana nu setarna hebat, mana nu jempingna hebat, mana anu ngajalankeun motorna tapis cepet nyana datang. Ieu teh urang teh keur aya di sirkuit keur balap kabeh ge. Sirkuit ngaranna teh keur balap sebab urang kabehan muslim, kabehan mukmin keur balap tet ngan aya nu datang ka sirkuit nongton nu balap, aya anu endek doang balap tapi teu boga motor, aya anu hayang doang tapi teu kesampean, aya anu ngurus-ngurus nu balap doang, aya anu balap tapi motorna mogok, aya nu balap tapi tinggaleun, aya nu balap datang. Ieu kabeh urang keur aya di lingkungan sirkuit. Naon sirkuitna? Nafsu. Laula mayadinun nufus, nafsu teh eta adalah medanna. Jadi urang teh geus teh keur balap ieu teh menuju Allah, menuju wusul ilallah. Aya nu ngan sakur ngadenge, aya anu neuleuh nongton, aya anu hayang tapi teu boga kendaraan, aya anu siap tapi henteu setar, aya anu siap tapi tinggaleun. Tah ieu urang keur balap kabehan. Tah etalah caritana. Keur menuju Saidul Bahar. Hayang ma'rifatullah wa rasulih. Sebab ieu jelema mengenal Allah teh aya nu datang ka rukun doang ngenal Allah teh. Aya anu datang leuwih ti rukun. Aya anu perasaan. Tah eta ibadah teh kos kitu tah ibadah. Nah iyalah aya keneh jelema ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah anu geus embung disogok, lamun magahan ngajina geus embung naon, geus teu neuleuh naon, teu neuleuh naon. Nya nama gilaeun bangsa ka proposal bangsa ka kredit geus teu nyaritakeun urusan halal haram, embung bae geus kos kitu mah dunia. Eta teh ahli Allah nu kitu ngaranna. Ai urang mah ahli kredit ngaranna. Ahli itu dunia, abid dirham, abid mobil, abid motor, abid jabatan, abid dan lain sebagainya. Urang ai geus abid Allah mangan ka Allah doang. Hese teteh geus urang mah kulantaran hese cinta bae ka ahli Allah Subhanahu. Gitulah ceritaan ieu ayat. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Mun ku urang dibayangkeun urang bakal digiringkeun, nu ngagiringkeun malaikat, nu pake ngagiringkeun seuneu. Lain make pecut atuh dilawan atuh ku jawara. Make pecut malaikat ngagiringkeun make pecut. Pan ieu jawaraan jelema teh. Poteskeun ku aing sia. Malaikat mah teu pernah belajar besi, teu pernah belajar karate, teu pernah belajar kitu di Bogor teh naon kadang-kadang
asana dipites-pites kan malaikat gelut bisa di malaikat malaikat baka seuneu wer ilaihi tusarun ayo kaditu kamahsyar cak presiden teh saya mah jangan atukan saya mah presiden tidak ada presiden saya makan raja tidak ada raja saya makan RT komo sih sama RT cak Tommy teh saya kan hansip seumur hidup guys saya bukan ya Allah digiring wae kabeh ge masyaallah wattaqullah sing sieun maneh ka Allah awas perhatikeun urusan haram perhatikeun urusan halal perhatikeun larangan-larangan ketika orang di dunia ingat orang jaga di alam mahsyar bakal digiring ilahi ka Gusti Allah mawa dokumen orang teh melalui pekerjaan orang jeung tingkah orang geus aya di dokumen eta bakalna orang ditimbang ya digiring ilahi tusarun ya Allah lamun dokumen orang pinuh ku salat jeung puasa jeung zakat jeung haji nikmat pinuh ku sedekah ngabangun masjid ngabangun majelis pondok pesantren dan lain sebagainya mantap tapi ternyata dokumen orang digiring dibawa ka nu bogana ieu pinuh aya 10.000 kamari pamere lurah ti atut sia nyalurahna diseret nyesiana dibebeskeun sia gede henteu tapi ka neraka lah cenah kieu ka neraka ge tah moal kebel paling sakengkeongan doang cenah ulah dianggap sakengkeongan ge cek teu panas meureun direrap doang ge panas aya kreditan didinya teh aya ngabohong aya sogok aya balak genep aya as aduh lain Masya Allah sing ada wattaqullah zin ngaranna ka Allah anu alladzi la yutusarun ka Allah unggul